barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama saya Ardi Hardiansyah di channel Ardi Hardi Channel di konten Ngomong Sunda. Ya, jadi di konten ini kita akan bahas sekarang itu adalah arah mata angin dalam bahasa Sunda. Jadi orang Sunda teh punya bukan punya arah mata angin sendiri, punya penamaan arah mata angin. Nah, orang Sunda mah ya menyebut arah mata angin itu ya sesuai dengan bahasana gitu. Kalau dulu mah kita pernah belajar di sekolah ada lagu tentang arah mata angin, yaitu barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Nah, itu lagu yang pernah kita nyanyikan mungkin di waktu TK atau SD. Nah, itu teh menunjukkan mana barat laut, utara, timur laut, timur tenggara, selatan sampai barat daya. Orang Sunda oke punya nama-nama tersebut, tapi musabab orang Sunda mah pinter, kalaupun menggunakan arah-arah mata angin itu biasanya ya menjadi patokan. Kalaupun nanya alamat teh pasti patokannya teh sama arah mata angin. Nah, itu orang tanyakan saya itu Pak, punten pamika Citamiang teh ka mana nya? Oh, harus ke arah Citamiang. Mun ti Payun, engke ka Palihwetan. Da ti Palihwetan teh aya parapatan, engke ka Palihkaler. Nah, ka Palihkaler ke maju sakedik aya Alfamart, engke ka Palih Kulon. Tah, ti Palih Kulon, engke aya tangkal Caringin nu Ageng, ka Palih Kidul. Aduh, jadi kumaha di mana eta Kulon Kaler Kidul wetan teh? Nah, kadang kita teh sok bingung lamun dijawab ku arah mata angin di tempat yang bukan kita tinggal, karena di tempat yang bukan kita tinggal jelas arah mata anginnya teh pasti bukan berubah sih, beda, karena orang Sunda teh punya istilahna teh sangli. Jadi rarasaan mah orang teh lihat ke barat, padahal mah di daerah itu mah ke selatan, karena biasanya patokan barat atau utara timur selatannya teh biasanya pakai suasana atau lingkungan aya di sekitar. Nah, orang Sunda punya penamaan tentang arah mata anginnya ini seperti ini. Nah, kalau untuk barat itu teh namanya teh kulon. Barat teh kulon. Barat laut. Nah, aya ge barat laut. Utara. Nah, utara disebut teh kaler. Utara, timur laut, timur kita teh disebutna wetan. Tenggara, selatan, lamun selatan disebutna teh kidul. Matana orang Sunda nyebut Nyi Ratu Pantai Selatan teh disebut teh Nyi Roro Kidul, sebab ya karena cenah nu ngagegeh atau yang menjadi penguasa pantai selatan, makanya disebut lagi Nyi Roro Kidul, karena memang cicing dari kidul dalam di kulon mah Nyi Roro Kulon atau Nyi Roro Wetan, atau tapi di kulon mah laut kayak nabi selat Sunda. Oke, jadi itu nama-nama barat, nama-nama arah mata angin dalam bahasa Sunda. Nah, terus ari-ari timur, tenggara, selatan, barat daya eta namana naon? Nah, aya ternyata namanya eta lamun tenggara
lagi barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nah, berarti aya opat tambahan tanya di sudut-sudut teh. Nah, lamun barat di antara empat mata arah mata angin eta teh nya lamun tenggara namanya kidul wetan. Barat daya namana kidul kulon. Lamun barat laut namana kaler kulon. Lamun timur laut namana kaler wetan. Itu jadi kita oke punya 8 arah mata angin, tapi yang utama teh ada 4 arah mata angin, itu kulon wetan kidul kaler. Nah, 4 arah mata angin selanjutnya di antara 4 mata angin itu nyata kidul wetan, kidul kulon, kaler wetan. Nah, ini itu khas orang Sunda dalam penggunaan nama-nama arah mata angin. Kalaupun nanti kita lagi nanya alamat atau nanya alamat atau nanya arah ke orang Sunda nu di kampung, kalau jawabannya itu nyangke tinggal buka di aplikasi mana utara, mana selatan, mana wetan, mana kulon. Nah, jadi bisa ketahuan sesuai dari arah mata angin anu memang orang Sunda ketahui, ka kaler, ka kulon, ka wetan, ka kidul, ka wetan. Tapi di sisi lain aya oge ieu orang Sunda teh lamun sok nyebutkeun ka mana arah alamatnya pasti jawabna teh ka Tonggoh, ka Lebak, ka Hilir, ka nu sesuai dengan eta teh Tonggoh, Lebak, Hilir, naon eta lah. Nah, eta teh mah berdasarkan ketinggian. Nah, tapi nanti kita akan bahas itu di konten selanjutnya. Oke, terima kasih. Di konten ini jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share informasi ini kalaupun informasi ini bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah meureun ieu mah ngomongkeun Sunda teh. Nah, lamun ada campuran ieu lamun aya request tentang pembahasan naon tentang Sunda, boleh di sian ieu kolom komentarna. Hayang ngabahas naon lah, hayang ngabahas itu ieu, mangga biasa di sian. Insyaallah ku abdi dibahas anu abdi apa, anu teu apa mah abdi diajar heula. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.